masyarakat we ilmuna ku kersan nerangkeun ilmu para ulama anu tina kitab anjeunna ge seueur sareng kaperyogian tapi nganggap langkung peryogi langkung wajib nyebarkeun ilmuna ulama kitu supaya masyarakat ngalarti caang harirupna barokah kahirupanana sugan salamet dunya salamet akhirat kitu dimuliakeun kurang mah diagungkeun kurang mah salajengna teu weleh bila mah gaduh rezeki wayutihim sayan sok berbagi apa nur gilim suluh itu tah ceuk dina katerangan fa ilam yakun itu ibnu aliman wa hafidhu aliman andai kan putrana teu jadi ulama teu jadi ajengan mangka pasti ti keturunan eta bakal aya anu jadi ulama anu bakal jadi ajengan imah boga minantu ka ajengan wa imah palaputrana jadi ajengan berkah ngajaga guroba tapi lamun gurobana teu dijaga nya geus model ayeuna mah ditewakan dipenjarakeun dihinakeun kitu nya ceuk bahasa ayeuna mah teu aya babasa naon teh ngecualikeun atanapi ngahampura ibarat ngahampurana Tuan Syekh ka Abul Mudofar teh geuning Abu Said nyatik dina manaqib Tuan Syekh keur ngawuruk kasumpingan ku Raja Abu Said satos anjeunna eureun jadi raja nama namina teh gentos keur jadi raja mah Abul Mudofar putih anjeunna teh hoyong pisan tepang sareng Tuan Syekh teh duikeun ka eta raja sumping ka Tuan Syekh tapi teu penak wae dina hiji waktos geus pulang anting wae ka Tuan Syekh anjeunna nyanak bala tentara ngagotong peti anu lebetna emas artos emas putih digotong kasampak Tuan Syekh teh nuju ngawuruk nya walaupun aya raja Tuan Syekh mah ngawuruk ke istiqomah paingan ceuk katerangan al istiqomatu tatbaul karomah panceg ngawuruk waktuna ngawuruk nya ngawuruk we walaupun aya nanaon ngawuruk we lamun teh ngaji waktuna ngaji nya ngaji ceuk paribasana nu magahanan teu damang tapi jam sakieu teh kitu teh sok ngaos urang ngaderes kitu nur nalas istiqomah tatmaul karomah mangka bakal nuturkeun anu namina kamulyaan berkah istiqomah Tuan saya kitu ngawuruk we aya raja terangeun tah tos sareng saya ngawuruk teu ngaburu raja lebet ka kamar kholwah ceuk basa legi ayeuna nyepen we ngadeuheuskeun dirina ka Gusti Allah bari nangis kusabab kedatangan ku raja lain nangis bunga itu nangis naha pangna raja bisa datang ka dieu aya dosa naon kami kitu Tuan Syekh mati panjaman ayeuna mah ahli manaqib ahli mahabbah ka Tuan Syekh panan raja teh dipancing-pancing kudu datang lamun teu datang rajana didatangan jadi Pak asa jeung manaqib teh asa beda itunya asa beda jeung Tuan Syekh teh tuh tos atuh Tuan Syekh kholwah teras raja nungguhan teu wantuna ngaganggu nya raja teh najan manehna berkuasa ge ngajaga adab tah ku berkahna raja ngajaga adab ku teu ngaganggu ka Tuan Syekh tah dina hiji waktu Tuan Syekh kaluar nepangan ka raja da tamu nya tepangan tapi kholwahna saatos ngawuruk mah ku Tuan Syekh dijagi kitu teh waktu saholwah nya holwah we kitu putih untuk pada aya raja geus atuh holwah teh ngaos oge geus libur aya raja gitu aya Pak RT gitu teu ting teras tepang jeung raja teh bingaheun gitu itu tepang sareng Tuhan Syekh ngobrol hoyong didoakeun cariosna pangna abdi ka dieu teh cenah Tuan hoyong karaosan abdi gaduh rezeki ku Tuan
abdi nyanak peti lebetna teh artos tina emas mangga nyangakeun kanggo salira digotong ku 4 jalmi tik Masya Allah sakumahangeun eta artosnya lamun ka bapa diruh di pangkunya ini yang ku cari itu Masya Allah bungahna gujrudna geunya kumaha Tuan Syekh mah kami mah teu butuh da teu peryogi nu kieu kitu bawa deui Tuhan Syekh tumatak kuduna era kumanakib teh nyatiknya Tuan Syekh teh anu dimanakibkeun teh kitu geuning alakna teh henteu kersaeun di paparinan artos ti raja tetebihon atuh kana nyuhunkeun ka raja mah nya kumaha anu ku proposal gitu padahal teu ngabangun yang proposal ngabangun atau ngabangunna 100 juta dilebetkeun 300 juta 200 deui ka mana gitu eta kanu sanes nyebut korupsi apana eta ge korupsi tah benten lah nya urang teh sok ngamanakibkeun ka Tuan Syekh teh tapi akhlak Tuan Syekh patebih lah dicontogen teh eta manakib teh jang narik we wungkul kitu nya jang narik we wungkul itu naudzubillah nah maksa raja tetik tampi gitu nya saur Tuan Syekh pangna kami teu nampi teh gitu lain ngewa ka anjeunna lain ngewa kana jasa anjeun teu da ke ngadamel Gusti tapi ngewa kana pagawean anjeun anu ngajadikeun duit loba jumlahna saperti anu deuk dibikeun ka kuring maknya najis anu deuk dibikeun ka kuring saur Tuan Syekh atau olohok raja teh artos disebat najis susah pagaweanana Allah ceuk raja najis kumaha Tuan Syekh lamun hayang apal kadeukeun peti deukeutkeun caketkeun eta peti dicanak ku Tuan Syekh putih lebet peti teh dirawu diperes ku Tuan Syekh diperes bangka artos anu diperes ku Tuan Syekh teh ngabeuleugeudur janten getih burung hancur jadi getih eta getih teh ngucur nyaketan raja tah saur Tuan Syekh namanya teu era ku kalakuan maneh eudeup mikeun duit kuring hasil tina meres kesang rakyat itu mata ku kuring teu ditarima teh apa duit di maneh teh duit ladang naon tuh Tuan Syekh teh matak patojaiyah nya pepeling dina manakib nguningakeun akhlak Tuan Syekh jeung kalakuan bapak tik anu sok manakiban jauh nya yang narik meureun wungkul panda resep ana mah kalau jelema baduit tujuanana naudzubillah ya cek Tuan Syekh lamun ieu diperes duit kabehanana mangka Irak ieu bakal banjir darah itu maneh bakal kakeueum ku getih takusau kami ngahormat karena keturunan maneh mangka cukup ieu wae anu diperes ku kami jig bawa deui teu itu tah Tuan Syekh ngahormat kana keturunan walaupun raja dolim curi katuh tik abul mudah partai payun Tuan Syekh nya anjeunna sadar tobat nya moal dugikeun ka kumawantun ngadengkek masyarakat meres masyarakat supaya manehna beungharkeun bae sangsara rakyat mah isin ku Tuan Syekh tuh bisa neurak eta Tuan Syekh atuh pan Tuan Syekh na teu resep dunya nya jeung nyahoeun dunya teh naon gitu tuh dibere duit sapeti ge teu ditampi diperes jadi duit tuh Tuan Syekh mah nyaan tama geus syariat hakikat maripat marifatullah uningaan ari ayeuna geus ditarima panan ngomong wungkul ahli syariat ahli hakikat ahli makrifat matak cekolot mah ulah ieu cenah putih ulah totorikohan bisi mikung gitu jadi nyarios
ciga wali luhur bakal ngelehkeun aslina wali nyarios teh. Ari amal-amalan siga jelema belegu ge kitu. Salat 4 rakaat. Ngomongnya tahajud balatara. Ngomongnya kudu 12 rakaat, sarakaat ya henteu. Itu komode sumping rajab ngabid'ahkeun kana saum rajab. Naudzubillah. Nyarios sakitu cara wali totorikohan. Tapi karena saum rajab ngabid'ahkeun. Dah disebutna mikung gitu teh. Mikung teh nyarios ngalangkungan wali ari amal teu aya. Cek kolot mah mikung. Tuan Syekh ngahormat ka Abul Mudofar ti walaupun jadi raja dolim karena keturunan nana. Tapi Abul Mudofar isin ku Tuan Syekh ku sabab istiqomah sinareng elmuna. Gitu. Wih tobat. Wangsul deui ka Tuan Syekh bari kaayaan hina. Gitu ngaos ta walaupun raja ka Tuan Syekh. Janten ayeuna mah jadi raja soleh dinamian. Namina ku Abu Sa'id. Tah komo atuh ti kaajengannya komo di kampung mah aduh. Nu ngaosna karena Allah, anu ngawurukna ge sami karena Allah. Jang maya listrik kayak ngenepakan tarang di kampung, aduh listrik bayar kan gitu. Di kampung mahnya putih gitu kudu asa ngahampura. Komo nerangkeun bab agama mah. Komo deui prinsipna agama kudu ngilu kana otak atuh mah balik gitu. Kudu ge otak ngilu kana agama. Tuh kudu inget undur makola wala tandur mankola. Pikiran mah anu diucapkeunana ulah ditingali jalma anu ngucapna itu. Matak mah anu ditewak ti. Tuh ieu mah atuh. Ajengan tukang magahan ditewak ieu berarti pareum di darah eta tah ilmu agama. Itu. Anapun nyarios wae bab agama meureun cekat terangan kudu kitu. Da urang mah teu ngaji, teu apa. Gitu, gede hampurana khusus keajengan mah. Sapertos Tuan Syekh ageng hampurana ka Raja Mudofar. Kitu wa kuliman qadaro alaihi min ghairihim. Tah itu min ghairihim ti salianti anu kabeh. Wallahu a'lam. 10 nya Nur. Hiji ngaosanya.